terjadi di kontrakan-kontrakan ya Ki Hajina ge lumayan boga persentase lah saeutik boga kontrakan nuhun gitu ji engke kana raka ku sebabnya anak gitu bae sih ulah hese-hese salat bagus puasa bagus ngan eta kulantaran teu diteliti zina di kontrakan Ki Haji ya lumayan pokokna mah Ki Haji ge alhamdulillahirabbil Ci bahkan ditanya ji itu mah bangun aja lain salakina lah jelema ngontrak ieu sabodo penting mah nya mayar bae ka aing nah sia emang teu kadenge ku cili aing gitu eta emang urang mana cenah kiai ulah loba omong sia pokona mah lain urang Cilongok mah kos kitu mah di Cilongok mah henteu teu beda pancana kiai nyaho bae deuleu contona ku ari keur tahun baru zaman tahun baru kamari ieu tah di kawasan teh begitu dibersihan teh ya Masya Allah kondom ambalaya di dinya urut naon eta kondom nya urut budak leutik kondom ambalaya bener kan sih ji eta tanda bukti sama kondom teh aja Allah ya Rabbi tanyakeun ka polisina betul Bapak tahu ya tahu bener katanya mungkin pelakunya salah satunya Bapak ya dikit sih secara real jasa Masya Allah berbagai kawasan-kawasan di tempat lapangan-lapangan terus bahkan di kontrakan-kontrakan di perumahan-perumahan anu encan terisi ternyata begitu diselidiki kondom ambalaya Masya Allah Gusti Allah geus puguh nu nyieun minuman lantaran aya kekerasan-kekerasan teu meunang cak polisi teh aya aturanana ulah teh atuh ku ari mah minuman anda diasupkeun ka dirigen merekan ya asupkeun kan seuri sia nyahonya sianya asupkeun ka dirigen tarolol jasa Masya Allah meureun manan kitu ga aya nu nitahan di luhurna mah meureun ulah hese-hese jaya merekan mah ditangkap ku polisi geus asupkeun ka dirigen bae ke di mana-mana aya razia bejakeun oli kitu aman Indonesia Masya Allah karim mabok menjadi-jadi zina judi bagus tuh kudu dicaritakeun boro-boro judi anu beneran judi sangkilang main bola geus jadi judi ku ari Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون Allahu a'lamu bimuradi falamma nasu maka samang-samang saninga ya umam kabetaroku tegas saninga ya umam madzukiru ing barang kang den pituturan ya umam kabe ing mau'izu tegas den urukan ya umam kabe wa khuifulan den pepeden ya umam kabe bihi kalawan minal basa'i wadh-dharra'i yatanazzaking ba'sa kafakiran kasusahan wadh-dharra'i lan kamadaratan lan gering alam yata'izu maka orang narima kaurukan ya umam kabeh fatahna maka ngabuka insun agung bitakhfifi macane kalawan den entengkeun fatahna wa tasdilan den tasdidan fatahna alaihim ingatase umam kabeh abwaaba kulli syai'in pirang-pirang lawang saban-saban suwiji minan ni'ami saking pirang-pirang nikmat istidrajan lahum kena arah-arah nyungkun lahum kadue umam kabeh hatta malah-malah idza farihu tatkala bararungah
ya umam kabeh bima utu kalawan barang kang den wa hiya umam kabeh farah batarin kalawan bunga olo-olo sombong akhadnahu makang nyiksa ingsun agumum umam bil azabi kalawan siksa bagtatan kaget Majatan tegesa kaget paidahu mublisun maka kaget tahu ya umam iku mublisun kang putus asa kabeh aisun min kulli khair tegese kang pegat kang putus asa kabeh saking saban-saban kebecikan wa quti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lamu bimuradi fakuti maka den bedol atau maka den pegatkeun dabirul qaumi opo akhire kaum alladzina zalamu yatane wong akeh kang pada zalim ya ladzina kabe akhiruhum tegese akhire kaum bi an istusilu kalawan yen taden rusak ya kaum kabeh alhamdulillah lan utawi sakabeh puji ku tetep kadue Allah Rabbil alamin kang mangeranan sakabeh alam atawa alam kabeh ala nasir rusuli ngatasi nulunganing pirang-pirang rusul atawa ngatasi den tulungi pirang-pirang rusul wa ihlakil kafirin lan den rusak wong kang kafir kabeh. Ayat ieu terakhir nyaritakeun tentang kabangkawarahanana akhlak-akhlak kafirin. Biadabna akhlak kafirin, bloon tolol akhlak kafirin. Diajak ku Gusti Rasul ngimankeun Khalik Allah jeung ngajak iman kadirina sebagai Rasul Allah nyana endahan teu percaya lain sakadar teu percaya bahkan manehanana ngalelewe lain sakadar ngalelewe tapi bahkan merangan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicontohan ku umat-umat nu baheula karitu horeng umat nu baheula lain kakara kuari Muhammad umat Kangjeng Nabi Musa ketika diajak ku Kangjeng Nabi Musa tetap inkar saeutik anu nuturkeun umat Kangjeng Nabi Isa sateu acan anjeun Muhammad sarua bahkan Kangjeng Nabi Isa na dek dibunuh. Jadi ulah kaget Muhammad sarua nu bara heula ge kitu bae tah mimiti ku Kangjeng Nabi diajak sasamara ngajak belah di jelas-jelasan fasda' bima tu'mar kabelah dieuna terus Kangjeng Nabi dakwah tetapi para kafirin anu ku Gusti Allah hatekna geus dicap boro-borong milu kahdanan kumilu merangan dari Kangjeng sampai perang jeung Kangjeng lantaran tiba heulana kos kitu atuh terus datang ka kuari ulah kaget lamun tangkorak Yahudi terus-terusan menjajah umat-umat Islam satungtung urang kuari bae ge salila hirup teu eureun-eureun urang ngadenge perang teh tereren ngadenge perang geus mah Irak kemudian ke Libya kemudian baheula memehna Ethiopia terus teu eureun-eureun bahkan rencanana terus bae Amerika mah sebabnya nama jualan senjata kabelah dieuna tina awal jualan senjata lantaran geus ngarasa jadi raja di dunia ieu terus kana agama kuari geus mengarah ke agama. Entek sing hade, urang teh sing hade kuari mah geus kudu siap-siap.
lagi geus kudu diturun-turunkeun ku aki-aki baheula teh naon buli-buli sagala nu garitu bangsa besi-besi nu baheula urut merangan Belanda teh kudu disiap-siapkeun deui ku ari teh lantaran ieu mah geus lah tinggal mencet doang ngejegur ngan beda cara perangna baheula mah perang teh bener-bener medan perang atuh kuari mah teu pugu jajanna mah di luhur bahkan kapal tanpa awak perang teh ngan saukur kapal bae mamawa bom roket eueuh jelemaan di luhurna ditembak salah teu ditembak salapan ku urang paling nyingkir kapal paling urang markas-markasna geus dibuat kuari di Indonesia direncanakeun markas non gitu ngaranna kitu prajurit tentara Amerika di jantung kota Jakarta. Cih, ulah dikira geus mengarah ya teh. Ya Allah, ya Rabb. Geus tinggalnya masang satelit, masang kieu. Mana Cikupa? So, oh iya, Citra ini. Mana Bojong? Iya, iya. Mana Sepatan? Oh, iya. Cilongok ulah. Aduh. Lain lalagan teh kitu jasa. Kitu jasa karena aku hari. Kitu jasa. Masya Allah. Lantaran Kangjeng Nabi dakwah, Kangjeng Nabi ngajak, dilelewe ku kafir teh. Lain sakada direrewe dijebian dianiaya Kangjeng Nabi teh nah ditegor kapan ku Gusti Allah teh tegoranana melalui baksa iwal borro paila dipailakeun teh lain sakadar sapail-pailana urang mangan sakadar jaritakeun ieu mah kejadian alam jadi paila model kieu tegoran ti Gusti Allah baik secara keseluruhan maupun perorangan padahal subur tapi saurang ieu kok jadi paila ditegor ku Gusti Allah kamari mah wah usaha teh curcor ti dieu ti ditu kok kuari mah jadi madarat jasa boro-boro boga kendaraan imah mewah dahar ge hese jasa ditegor ku Gusti Allah bil baksa ditegor ku Gusti Allah melalui gempa, melalui angin beliun, melalui tsunami. Ditegor ku Gusti Allah wadharra, penyakit-penyakit, gering baik keseluruhan maupun perorangan baheula mah urang mun ngadenge nu setruk teh nu setruk kelas menteri, kelas pejabat, kelas gubernur, kelas bupati setruk teh kok sekarang itu kuari mah orok 2 bulan setruk. Mikiran naon tuh nyana kapan orok kapan setruk mah itu tidak pemikiran setruk mah tidak pemikiran lantaran temahi nu kudu dipikir anak-anak otakna mudal setruk ya orok mikiran naon nyana apa pikiran bapakna sering naik deui jadi puyeng meureun nyana kita orok setruk masyaallah karim saya geus caritakeunana tarolah nu geus boga pikiran mah nyana teh geus teu mahi budak wari lalajo tina TV tina internet dan lain sebagainya kaayangna leuwih gede tibatan pelaksanaanana bisa jadi tersetruk budak leutik ya lantaran teu mahi di otakna kahayang nyana terlalu bongsor kaayaan metetet ya otomatis kan setruk pantes sama ai orok setruk masya Allah. Ini bawa ke Imakola, kenapa ini mbak? Ini menurut dokter setruk. Mikirin apa ya? Tahu dah. Bapak lagi bingung. Teguran ti Gusti Allah. Lain anak si mbak jeung si emas bae. Di Jakarta anak-anak pejabat nu setruk loba jasa, anak jelema gede setruk loba jasa, ulah dikira sebagai pengusaha besar mulus henteu loba panyakitan sarua bae. Teguran ti Gusti Allah. Secara umumna setruk, secara khusus-khususna ieu panyakit-panyakit nu lainna. Ieu geus ditegor ieu ku Gusti Allah. Tah tetep bae ditegor kitu teh moal sikene buang ka warah keneh bae. Kos di urang di Indonesia tegor ku tsunami. Saminggu jelema henteu ka diskotikna. Deres tah begitu tsunami Aceh neuleuh mayat
Oh ambualaya dipermasalahkan cara mandi anak-anak. Gus Dur langsung nyarita di televisi secara nasional, secara internasional. Darurat bereskan guys. Oh nu ngomong kabeh 200.000 atuh bayangkeun dina waktu anu sarua da kumaha ngurusan anak tuh mandi anak aku mah digubiak bae geus atuh geus mending kubur bae geus darurat saha sedengkeun ka ditu teh ka Medan teu bisa iwal di tentara-tentara kendaraanna darurat kapalna teu bisa ka ditu teh hanya beberapa lah nah eta lah jadi nyata neuleuh eta teh hargaan asana mobil ketika mobil apung-apungan hargaan asana hotel jeung bangunan ketika rarubuh hargaan kabeh teh jelema leus bae dina hatena hargaan wal hiji we nu boga harga mah Gusti nu nyieuna nyana para raeh berjamaah amal-amalna be nu dibawa teh mobil singgul limpang dan lain sebagainya saminggu jelema eueuh nu rekreasi Karang Bolong sepi kabeh. Wow, di Sukabumi tempat rekreasi sepi, Bandung, Lembang sepi kabeh. Bahkan iya Singapura ge sepi luar biasa. Dunia nyaho lesu kabeh. Hotel kabeh. Nah, diskotik naik klub kabeh sararepi. Barang ge saminggu deui, ekstasi deui. Ganja deui. Mabok deui dan lain sebagainya sampai ke Tegor deui Jogja breuh sabaraha ieu nu paehna teh 500 yo saeutik umur 200.000 je gempa deui Sukabumi sabaraha nu paehna aya meureun 20 saeutik tah mah bari mah geus teu jadi masalah paeh teh diukurna ku tsunami itu baheula 200.000 teh saeutik naonan tah mah je kumaha mun kanyana tah eta teh gempa sautak saeutik tegoran ku Gusti Allah ti dieu itu angin tegor tetep bae ditegor ku kitu teh teu bisa melalui dakwah ulama teu bisa melalui dakwah para habaib teu bisa melalui dakwah para kiai geus teu ieung-ieung ku ari ditegor langsung ku Gusti Allah tsunami gempa angin tetep bae masih kene teu ieung-ieung keneh kumaha tah فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Wallahu alam bimuradi falamma nasu barang eta umat-umat nu baraheula teh teu ngajading ninggalkeun kana piwurukna teu ngadenge kana pituturna tengah hiding kana panyingsieunana terus bae ngalaksanakeun kana maksiatna dibere bihi baksa jeung doro teh tetep bae umat tu baraheula teh geus ditegor ku Gusti Allah melalui paila melalui gempa angin dan lain sebagainya tapi tetep bae manehanana teh ninggalkeun kana piwurukna geus puguh omongan rasul-rasul mah kunyana teh didenge baraheula umat tu baraheula zaman memeh Kangjeng Nabi teh di dakwahanana tetep bae nyangkal ka para rasul jeung para nabina tah ieu teh langsung ku Gusti Allah ditegor melalui basa iwadoro tapi nyada tetep bae teu ngajading terus bae inkar kafir maksiat kumaha tah ujung-ujungna dia geus beak pola beak tekad geus kabeh dikerakeun rasul ngerahkeun dakwahna bisa ku Gusti Allah langsung ditegor tetep bae kumaha bakalna fatahna alaihim abwaaba kulli syai' cek Allah geus ku ari mah ku aing disuburkeun dibuka ku ari mah lawang-lawang seluruh perkara tina berbagai kanikmatan walah dibuka ku ari mah naon bae jadi duit cai jadi duit, minyak jadi duit, bensin jadi duit. Kabeh kuari mah jadi duit. Di samping eta teh limbah-limbah ge jadi duit boro-boro, limbah-limbah anu guna nu teu guna ge kuari mah dibeulem jadi duit. Kabeh nu teh jadi duit. Atuh akibatna malalah mur jelema teh. Tanah dijualan, gunung dijualan, segala rupa dijualan. Zaman baheula teh kos kitu. Tangkal kayu dijualan, gunung dijualan, kabeh perebut siapa menang.
di pemerintahan baheula ge perbut nu ngajual gunung, nu ngajual lahan, nu ngajual hutan, nu ngajual macem-macem rakyat gitu kene sapa bisa. Akibatna mewah kahirupan teh mobil, en sekedar mobil-mobilan tapi anu kelas miliaran gitu kene imah geus mung make imah-imah anu goreng. Bahkan ku nafsuna imah teh lain boga hiji, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, aya nu boga 10 imah teh kelas MM-an. Kos karar itu teh nya nah ngomong hahaha lah ya urang maksiat ge geuningan mahmur ya urang maksiat ge subur ya kiai nu ngomong-ngomong cenah segala siksa segala saya bohong teh terlena ku kemewahan dunia ieu nu baheula ieu mah nu baheula teh karar itu nu kuari mah tuh leuwih parah nu baheula ieu nu kos karar itu bohong Rasul ngomong-ngomong ge buktina urang mewah jakuari kendaraan atuh ja mewah iba ja mewah urang ja zinah bae ge jeung awe sakadaek da jati diraonkeun ku Gusti fatahna abwaaba kulli syai berbagai kenikmatan dibuka ku Gusti Allah cuman istidraj sungkunan ti Gusti hayo sia asal hayo sia hayo sabakeun Gusti moal kebal deui eta bahasa kos kitu sia sabakeun cak Gusti Allah sadaek geus sia moal kebal deui darakeun Gusti hayo buat teh nya mah nya teh nya teu nyahona naon teh nyaho ditegor ku nabi geus ku rasul geus atuh ku bangsa penganuan kitu ngaranna pengikut-pengikutna geus ku Allah na ge geus ditegor masih keneh bae wah dimomoy ku Gusti sadaekna hirup sia ku ari mah patahna alim janu aing hayo waduh keur mejehna manehanana iindahan nikmatan sakadaek nyana duit aya di nyana jabatan aya dina kakawasan aya di nyana atuh pindah-pindah nyana maneangan kanikmatan teh ti nekleb ieu ka nekleb ieu wow atuh ayeuna mah tibar ieu kabar ieu terus bae ku ari mah ayeuna hiburan teh pilih-pilih mimiti ieu neangan urang anu putih urang Indonesia keneh pindah kuari maka orang Singapura coba hayang nyaho nu putih jasa orang Cina komo harasana coba hayang nyaho ka orang India coba hayang nyaho ka orang Amerika tungtungna ka orang negro was diacak gas mabok ya gitu kene ti mimiti bir bintang terus datang ka kitu Joni datang ka teh macem-macem geus pokona berbagai minuman wah guys ngaran ganja menges atau menges jadi hisapan sehari-hari mimiti beka magadon datang ke ekstasi terus kunyana dilalap terus aya nu laporan rakyat sabodo rakyat teh urang mah urang bae terus bae kos kitu pejabat teh geus kos kitu pedagang nang geus kos kitu rakyat ge milu kos kitu diketos handapeun tangkal awi make anting gede jasa tangkal awi mana make anting mabok ngabok batur mama bok teh keluar teh roti aja nama suag aduh Gusti Allah mabok ieu mah kabeh geus berjamaah ulah dikira teh baheula ieu baheula pejabatna merabok zararina judi pedagangna pemborongna kitu keneh ahli ekonomi judi kabeh ge rakyat milu kabeh tinggal hanya beberapa persen nu cerik baik Agus ieu si kunaon kieu teh keur bojona ngeuneunahan teu nyaho kaler kidur menikmati dunia sakadaek duit aya di nyana jabatan aya di nyana wewenang aya di nyana sakabehna aya di nyana sakahayang kumaha teh Gusti Allah geus kitu lantaran ngaistidraj hatta iza farihu bima utu hingga ketika manehanana sesenangan ku kabungahan nu didikeun ku Gusti Allah kabungahan bator sombong takabur gumende akhadnahum baghtatan ku Gusti Allah disiksa secara kaget mendadak faidahum mublisun ngadadak bae dibere hujan teu eureun-eureun kakerem atawa dioyag-oyag ieu teh nagara teh pararaeh atawa angin ambalaya terus kitu bae paraeh jelema teh aya geus disiksa kitu mah kabehan nu iman nu teu iman kena bae kabeh bae ngan nu iman mah diampihan ku Gusti Allah memeh datang siksa dicabut heula sebenarna kabeh nu iman mangan kadeulna bae kurang hiji padahal henteu malaikat mah moal kaliru nya malaikat mah lain cara pejabat malaikat mah lain cara calo
malaikat batu lain cara pengacara di pilihan mana nu aya duit atuh henteu malaikat mah jujur. Lain cara advokat malaikat mah, lain cara hakim, lain cara jaksa di pilihan lain malaikat mah jujur. Oh, ieu mah nu sok di masjid bae cabutan tek 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 tek. Oh, ieu mah nu sok di masjid Istiqlal lihat cek 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 cek. Dibayang-bayang ti heula maksudnya gitu. Disalamet dan nu baheula teh kitu ngan kadeulina mah breg ngahiji akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun atuh tidinya putus asanya kaduhung amat cek nya aing gamari teu iman kaduhung amat aing teu loba nyeun kahadean kaduhung amat aing teu loba sedekah kaduhung amat aing teu nyeun kahadean mublisun. Hartina kaduhung kereta ma ayusuna min kulli khair. Masya Allah. Namatacik ba'dul ulama rahimallahu abdan tadabbara hadhil ayat. Muga Allah nyaahkeun jeung ngulas bae ka hamba anu mikir-mikir ka ayat ieu. Ayat ieu teh nyaritakeun umat nu baheula, tetapi ieu teh jag umat Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi khususna umumna datang ka tahun 2012 kuari masih kan pikir coba ayat ieu. Mentak rahimallahu abdan tadabbara hadhil ayat. Nyaritakeun umat nu baheula padahal ieu teh jang kuari jang di zaman urang sing hade. Sing hade jasa sing hade tuh. Lamun tadi nyaritakeun umat nu baheula kuari dicaritakeun umat nu kuari di zaman Presiden SBY. Presiden Soeharto geus kaliwat luar biasa cak Gus Dur mah istimewana Presiden Soeharto teh hartina oh jasa-jasana wah loba ieu hebat Gus Dur ngalem jasa Kak Soeharto jasa Presiden Soeharto pembangunan Jakarta kurang kadeuleu timimiti hotel-hotelna dan lain sebagainya menjulang jalan-jalanna ieu istimewa berbagai daerah provinsi-provinsi maju dicekel ku Soeharto jasana gede jasa di samping gede jasa gede dosa Gus Dur mah kos gitu deh tungtungna jore jasa atunya nama nyahoeun dosana Soeharto urang mah teu nyaho urang mah teu nyaho mun dijadi urang ditanya ai Soeharto salahna naon sia teu nyaho urang mah tuh nu nyaho nama urang mah hebat bae ge Soeharto teh tapi pan kunyana makanyawan penyalahgunaan APBD, penyalahgunaan uang negara, penyalahgunaan atuh nya mah nyaho. Boro-boro nyana aja ku lagi nyaho. Atuh ngan ente bae nu teu nyaho mah. Kira orang ketos atuh. Tuh. Di zaman Soeharto bae penyalahgunaanana jeung korupsi nyaho atuh komo kuari. Atuh nyaho jasa teu kudu SBY jadi negara urang mah atuh sapira Indonesia dicekelna ge ku eta ku eta ku eta ku eta. Uang masukna atuh jadi beritakeun sakitu korupsina atuh janyaho mun dibejakeun atuh janyaho korupsi ti mimiti si A si B si C catakan niun atuh janyaho kabeh ge atuh boro-boro nu handap nu luhur ge nya atuh komo di kabupaten mah sadanya ada ditutup-tutupan ge emang teu nyaho kitu bahwa bupati korupsi teu janyaho atuh janyaho bupati Tangerang bupati Serang bupati Pandeglang atuh teu kudu ditutupan tah ba sanajan teu dibuka ke atuh janyaho jan teh lain rahasia lain rahasia jangan patur ge naon korupsi teh sabenerna korupsi teh sabenerna mah eueuh nu ditutupan hampir 90,9% bupati korupsi kabeh di Indonesia alhamdulillahirabbil hampir cenah kiai nya nyahoanan bupati korupsi aing mah ulah deuleu bupati da lurah bae pangleutikna jabatan korupsi atuh komo ka ditu ka embahna incuna bae geus korupsi atuh ka embahna ulah hese-hese aing mah deuleu kos kitu lantaran abah kula dalilna kumaha emang ieu sia mah santri kiai anunya heuh kunaon emang kopehna miring akur jeung guruna atuh sarua eta ge lamun atuh anakna kos kitu bapak da ge kos kitu kitu bae sih dalilna ulah hese-hese disoekeun sia ku aing buktina atuh jalurah korupsi teu naon atuh horeng inohong lagi kitu ieu urang lamun nyaita bupati korupsinya ulah loba omong ja gubernur lagi embahna korupsi urang nyarita ka gubernur Pak gubernur ibu gubernur kunaon sih ulah loba omong lah jadi luhur lagi kitu keneh atuh teh mah korupsi berjamaah afdalu
Indonesia keur nyaritakeun gos gitu lain caritaan kula caritaan wartawan nun meritakeun nyana di berbagai koran emang kieu sok maca koran ulah loba omong kitu bae pokona mah geus kira aing maca koran masuk aya bae aya bungkus lauk asin gitu dibacaan setik-setik Masya Allah karim kula masa kadar nyaritakeun nyambung lidah para wartawan bahwa wartawan nyaritakeun di Indonesia teh korupsi kabeh nu mantak Indonesia termasuk negara koruptor terbesar di dunia nomor sekian cek kula alhamdulillahirabbil alamin ieu keur carita pejabatna keur carita lalaguan maksiat di samping korupsi lalaguan mabokna emang kumaha gitu. Teu muat di dieu berbagai instansi laporan nyabaah ka Singapura ngehenen di Singapura menenangkan pikiran mabok teh atuh sakadar mabok mah jangan teu terlampiaskan coba cari perek aduh di samping di negara mah ieu mah rahasia negara sebenarnya mah mun kunjungan emang disadiakeun teh mah sebagai suguhan ti negara dek dipake dek henteu ya kulantaran hook ya dipake bae Masya Allah marabok zina judi nungaran anak Soeharto Tommy judi kelas besar di dunia nyen tempat judi itu di Pulau Putri itu di Malaysia nyen tempat judi kuari dek nyen tempat judi di Indonesia tuh ditutup di Pandeglang di kitu naon ngaranna deket pantai didinya kunyana dibeli tanahna dek dipersiapkan jang judi untung aya salah satu menteri mau diceritakan kukula menterina tidak tanda tangan ulah dikira Tommy itu ya neangan deui ka Lampung neangan tempat jang tempat perjudian nah kuari geus siap lantaran nyana mendesak segera lintas jembatan Jawa Lampung segera dilaksanakan di modalan Kotomi kerjasama jeung gubernur nyana mah lain dak naon akses judi di Lampung pikir tak otak sia ulah suraseri ngeunaheun sedang ge urang ka Lampung sakira mah naon meureun itu urang bisa nyebrang ka ditu babari pikir di Lampung bakal kumaha sebab di dieu teu ditandatangani di urang alhamdulillahirabbil alamin aturan di Pandeglang tempat judi gede-gedean di dinya aya 2 tempat anu kunyana dibidik luar biasa Tommy geus dibebaskeun tanahna tinggal tanda tangan unggul teh tah kuari nyana nu mantak hayang segera ge tah jembatan Jawa itu Lampung disebutnya Jalam tadi itu bagian tempat perjudian wah geus boga sabaraha tempat-tempat judi sedengkeun eta dek calon presiden kula mah ngan sakarang ngabejaan bae jangan milih mah bapak-bapak na ulah-ulah teu bisa jalo babaturna nya mah di pasar kemis ge jalo babaturna tukang judi ngaji mah ngaji bae ngan judi mah tuh terus bae teh gua eta salah sahijina atuh pan meureun judi teh lain nyana doang kan nyana mah imamna doang makmumna loba atuh makmumna ge loba jacan hitut imamna atuh makmumna loba jasa meureun nu ngamamnu ge sakelas nyana moal teu kelas pejabat nu ngamam emang kumaha aya pelindungna di dinya belum kelas jenderal kelas bintang 7 ya puyang-puyang lah pokoknya salah satunya pikir eta Indonesia eta kakarak hiji nomor kaduana anu ngarusak-rusak hutan dibakar lain sa dibakar nah emang kumaha gitu lamun lain kerjasama korupsi moal bisa untuk mengkaburkan mainnya hutan dibakar eueuh nanaonan tah mah geus diragajian tek dibawa ka ditu ka luar negeri
geus tinggal sampah-sampahna doang bakar. Nah, diberitakeunlah hutan di Kalimantan sekian puluh hektar terbakar hangus padahal geus rajit dibawaan ka luar negeri. Pikir kotak. Ulah diteruskeun puyeng cenah aing geus setruk. Atuh sia masih aing. Encan minyak. Namun orang nyaritakeun minyak perih perasaan. Yang nu menikmati minyak teh hanya kelas-kelas di luhur doang. Di handap mah diteken titah meuli. Minyak urang dibeli ku urang. Nya nama Nyawan tanu di luar mana tah Sedegen mun dicaritakeun jatah-jatah di luar negeri sabaraha. Nah, geus tama Indonesia. Oh, negeri tercinta menang nebus nyawa, menang nyebus harta, nyawa bapak kolot uyang, urang, bapak moyang urang. Sabaraha nu ditembakan, sabaraha nu diseret kiai, sabaraha nu dibelem para pejabat hanya untuk memerdekakan bangsa jeung negara Indonesia. Setelah alhamdulillah 17 Agustus merdeka dinikmati ku urang kuari rakyat kuari terjepit. Kumaha coba? Ayo nyana di ditu ganti deui mobil. Da singang sarta. Ini kumaha coba? Nah, iya. Dinasehatan ku kiai geus lah jak kuari mah Kangjeng Nabi na geus teu aya, kiai nya nasehatan. Hati-hati kiai, beli kiai ku Golkar dibeli. Nu tadina saw. Beli. Aya nu membangkang di zaman Soeharto nganasehatan pemerintah. Melalui nasihat-nasihat anu kadengena ku manehanana teu ngeunaheun, tembak ceger. Indonesia ulah disangka mayoritas Islam tapi keberadaanana di jerona leuwih jahat tibatan Yahudi. Sabaraha kiai anu kurang kadenge bae anu di panggung ditembak. Coba hayu deuk kumaha hanya sekedar nasihat encan aksi-aksi acan geus ditembak. Encan aksi teh kakarak di panggung doang. Kakarak nyaritakeun doang. Kecuali geus aksi ngayakeun naon-naon ja encan ieu mah tapi geus ditembak. Naon rugina sih sakadar ngadanyekeun encan aksina naon kecuali geus aksi. Encan ieu mah kok geus ditembak. Iyalah Indonesia zaman Soeharto nu mantak loba jasa-jasana, loba jasa dosana. Kaharta kamu mulai kaharti tadi dinya keneh kita. Geus mulai eta. Di zaman saya tak pangab Trisutisno. Mantak ketika Trisutisno ada calon presiden, loba nu ngaulah mahasiswa termasuk kiai. Jangan, kunaon? Hati belum luka belum selesai. Belum dibuka perban. Ketika keputusan Trisutisno tembak tempat. Mahanya nu kos kitu dijadikan presiden. Hebat tinggal hebat, dalil tinggal dalil. Tak bisa komo jadi presiden, acak-acakan di negara. Tak bisa. Tuh. Ketika nu kamari keur carita reformasi, mahasiswa ditembak. Dek. Pangabna saha? Wiranto, manya nu kitu jadi presiden. Kapan can terselesaikeun teh? Tuh, coba hayu. Indonesia. Masya Allah. Eta keluargana meureun bapana, dulurna kabeh sabaraha urang anu tertembak, mana teh nyerina meureun. Urang bela sungkawa ikut nyeri atuh urang jatuh. Ja eta teh Islam teh keur memperjuangkeun negara sugan bae tas reformasi bener orenganan kebeneran. Ikut urang, panjadek jadi presiden. Ieu mah keur carita doang, ieu mah keur carita kayaan Indonesia. Nah kuari SBY nya. Mari teruskeun ku aing. Aduh Gusti. Ieu mah keur carita menuju ayat. Eta keur carita pejabat-pejabat geus bupati korupsi, gubernur geus cara pencalonan lagi geus teu beres korupsi kabeh. Atuh mun teu korupsi mah atawa hasilna teh aduh dibangun-bangunkeun. Eta teh tadi ulah ning make cor jeung make aspal. Mun bener make perak bisa dicarokelan ku jadi ku rakyat jalan. Iya, lamun bener-bener Indonesia mah makmur jasa, masya Allah luar biasa. Tapi iya ngelola teu mampu. Diome ku Amerika, diome. Emang orang tadi diome. Lantaran naon? Sumber minyak loba jasa. Nyana nyuntikan embung, lantaran nyuntikan maloba resiko. Kudu orang Indonesia baik, geus terketahui di aya minyak serang ku Amerika. Ih luar biasa. Diome, diberi jatah doang, dijual ku nyana. Nyerin teh hate bangsa.
cerita nyaritakan koskarar itulah tingkah laku para penggede urang kuari para calo-calo dijual sakitu kaditu masa kitu geus teu diberenya aya nu 2 kali dijual 3 kali dijual disertifikatkeun aya 3 sertifikat di Indonesia kuari mah bisa bae di pasar kemis aya nu 3 aya nu 4 sertifikat teh ngajual pertama lah geus cukup bae make SPP teh kadua hayu AJB-na nomor katilu dijieun deui anyar 4 kali ngajual bisa baik kuari los tanggung jawab ke dirobol jalil ulah wakan nungguan di akhirat tungguan ya ayat ieu tungguan aya ayat ieu calo kos kitu di mamana ge lurahna kerjasama kos karar itu geus eueuh ecreug kabeh ge asa aing hebat bae ngajual 2 kali 3 kali bahkan ka pemilik nama lah dibere teh kekercetanana doang aya anu ngagantung datang ka kuari di zaman lurah memeh ieu mah aya nu can selesai pembayaranna lurah ka mana nyana ka mana di lurah mah geus selesai rakyat boro-boro saparo-saparapat ke ieu teh ngah yung kelak ieu lurahna ka mana ieu loba keneh datang ka paeh can dibayar di lurah bage begitu da kaluhur geus dibayar kabeh ieu datana ieu fotona ternyata dibawa kabur ku lurahna deuk kubahana si bangsa ikir carita kebangkawarhan akhlak ieu mah dek diakurkeun jeung ayat ieu pejabat geus kos karar itu calo geus karar itu pemudana kuari mararabok zararina coba kuari baheula mah di Tangerang teh mun ngadenge zina teh muringkak bulu kuari di hareupeun mata urang nu micin orok di pasar kemis geus sabaraha urang nu dipicen orok pan eta berarti teu tanggung jawab eta pelakuna eta nu kanyahoan we nu teu kanyahoan mah sabeheung. Ya Allah ya Rabbi perzinahan atuh deuk kumaha teu zinahna si Mbak ti Lampung ti Medan ti Jawa Timur Jawa Tengah baheula teu pernah masantren datang ka dieu pan di imahna mah aya sieun ka indung bapana kuari jauh ka indung bapa urang bae urang ye lamun kadeuleu ku indung bapa rada sieun ketika jauh ti indung bapa berani urang minimal indungna Noel kuari jauh ti indung bapana sedangkeun birahi mah ditumpakan ku setan kapan atuh terjadi di kontrakan-kontrakan ya Ki Hajina ge lumayan boga persentase lah saeutik boga kontrakan nuhun gitu ji engke kana raka ku sebabnya anak gitu bae sih ulah hese-hese salat bagus puasa bagus ngan eta kulantaran teu diteliti zina di kontrakan Ki Haji ya lumayan pokona mah Ki Haji ge alhamdulillahirabbil ci bahkan ditanya ji itu mah bangun aja lain salakina lah jelema ngontrak ieu sabodo penting mah nya mayar bae ka aing nah sia emang teu kadenge ku cili aing gitu eta emang urang mana cenah kiai ulah loba omong sia pokona mah lain urang Cilongok mah kos kitu mah di Cilongok mah henteu teu beda rasakeun sia nah kuari ti luhur geus karar itu kemudian ti kelas pemborongna geus karar itu kelas calo geus karar itu kelas pemuda karar itu Kiai kuari kiai lain nyukseskeun agama nyukseskeun sekupi nyukseskeun apansa ieu kiai iring-iringan jeung Golkar jeung partai pan eta ngacak kiai teh jeung organisasi nu teu pararuguh kiai teh nyukseskeun kandidat encan puguh mawa ka agama pan beda arah kiai mah titah ngajakan ka agama ari ieu mah pamarentah keur ngajakan ka arah iblis kunaon didukung atuh kiai mah cukup bae bedak ngadoakeun bae atuh sing balalender bae ai kudu iring-iringan mah kudu SMS-an sing ada mun henteu awas ya ku aing aing geus terbebani ieu geus dibere sekupi aing ieu ji pondok geus dibangun ieu tah eta kiai geus ngacak kiaina geus kos kitu batur nyaritakeun korupsi di luhurnya na ge horenganan mbahna korupsi dah cenah ieu kos kieu bae teu maju nyieun proposal eta teh nejis teh kos kitu teh racun teh bangunkeun ka pondok pesantren jeung majelis taklim racun lantaran eta mah usur teh artina perpuluh eueuh ulama nu ngahalalkeun perpuluh kuari disempilkeun di pondok pesantren sempilkeun di majelis taklim majelis jeung pondokna bagus lantaran ieu teh termasuk najis mbugeun santrina mbugeun ngararaji nu tadina jamiahana geus saya meureunan 300 mah kuari ngan tiluan majelis geus hebat listrik dan geus bagus kok ieu teu daek nyana-nyana keneh elmuna leuwih hebat beki kolot mah eueuh nu ngadengekeun dinonaktifkan ku Gusti Allah
anu ngangkat bupati masyarakat, nu nurunkeun kudu masyarakat deui, nu ngangkat gubernur masyarakat, mun urang mampu bareng nurunkeun bisa. Di demokrasi mah kos kitu. Demokrasi the most rise, kekuasaan terletak pada rakyat. Rakyat memilih, rakyat bisa nurunkeun. Presiden dipilih ku rakyat, turunkeun. Bismillah, henteu akur mah ku rakyat keneh, ganti harita keneh. Nu tadina SBY turun, ganti ku si peot. Beres. Gitu di negara demokrasi nu ngangkat kiai mah Gusti Allah. Cak Gusti Allah lantaran sia enggeus jadi tim sukses aing, nyukseskeun ngahayukeun hukum-hukum aing melalui sapinah ria takrib. Diangkat ku aing. Batur kabeh nyebutkeun tad, kemana tad? Menang nitah saha eta ustad-ustad. Menang 2 tahun naik, yai kemana yai? Menang saha eta ngangkat Allah jelema hayang nyebut kiai bae. Kabelah dieuna mbah kemana mbah? Mbah Anom. Menang saha? Kabelah itu da abuya. Menang saha ngangkat eta? Menang Allah, jelema dibere. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya Allah mah atuh melalui rakyat nah ngomong kiaikeun si eta kabeh nganyai-nyaikeun. Kuari ganti jadi tim sukses pilkada pilgub. Cak Allah pan ngacak. Kan kamari masa pina nu dibawa kon kuari jadi SMS-na lain gitu. Wah, teu beres cak Gusti Allah. Diturunkeun ku Allah. Nu naiknakeun ku Gusti Allah, nu nurunkeun ku Gusti Allah. Apa rakyat kabeh nurunkeun ka kiaian eta? Henteu. Tapi ku Gusti Allah, kuari lain kiai tama jabara. Nang saha ta ngomong kos kitu? Nang Allah. Lain kiai tama kos kitu mah, naon bau bentak. Lain kiai tama kos kitu mah, naon? Eta julukan-julukan ti rakyat. Menang saha? Menang rakyat. Rakyat nang saha? Nang Allah. Gas, ulah diarajian kiai kos kitu. Emang kunaon? Sarua jeung aing nyana proposal aing proposal. Ya gas tekar nang saha eta? Nang Allah ngacak. Geus ngacak. Nah kiaina kuari geus ngararacak. Geus ngararacak. Tuh deuleu ku di Cisoka, tuh deuleu di Belaraja, tuh deuleu di Pasar Kemis, tuh deuleu di Sepatan, tuh deuleu kuari di Cipondok, tuh deuleu di Ciledug, deuleu di Serang, deuleu kiai kabeh. Lah cenah meureun Tangerang doang eto, Banten doang. Coba kuari ka Bogor, Alahadin Sawa. Coba ka ditu ka Cianjur, ka Sukabumi, sami bae. Coba ka ditu ka Bandung, sami mawon. Sarua. Coba ke Jawa, weh pada bae ge. Make ge aya mau kan meureun mah. Sarua, ya Masya Allah Karim. Ngacak berarti. Mimiti ti pemerintah geus ngacak, lain ngurusan rakyat, ngurusan pribadina, ngurusan partena korupsi menjadi-jadi. Pemborongna geus ngacak, lain jak ngamahmurkeun. Pengusahana geus ngacak, calo mah geus karuhan ngacak. Kabeh ngacak ka kiai-kiaina ngacak. Di nasehatan. Lah, nasehat tinggal tunggu tanggal main. Falamma nasu barang naringgalkeun umat-umat kabehan mazukiro kana tazkirohna wa izu wa khuipu mau izohna ieu piwuruk ceramah na kunyana geus teu didengekeun ditegor ku Gusti Allah melalui panas, ditegor ku Gusti Allah melalui tsunami bihi bil basa'i wad dharra. Geus dibere tsunami Aceh, geus dibere tsunami Pangandaran, geus dibere angin beliun, geus dibere gempa-gempa erosi dan lain sebagainya. Tapi tetep bae falam yataizu henteu kana nasehatan cak Allah ku sungut kiai geus nasehat teh sia teu ngajeding. Ku aing langsung dibere nasehat teh sia teu ngahiding gas atuh kos kitu mah fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Aing dibuka kamahmuran sok sakahayang sia. Wari luar biasa naon bae jadi duit. Baheula mah hayang WTS teh kudu ka ditu ka Jakarta teh ka kalinaon kadang-kadang. Tuh sia nya hoja sapaan. Ya osok burung. Kadi jodohna geus eueuh pindah ku ari mah ka Tangerang kali sadane. Di kali sadanena dioyak-oyak kue teu meunang pindah kuari ka kawasan Pasar Kemis. Atuh nu mahmur mah orang Pasar Kemis. Cek urang Pasar Kemis teu kudu jauh horengan-nengan WTS teh di hareupeun mata ge aya. Alhamdulillahirabbil alamin. Murah deui 50.000 hutang. Gusti Allah.
pancen kiai nyaho bae deuleu contohna ku hari keur tahun baru. Zaman tahun baru kamari ieu tah di kawasan teh begitu dibersihan teh ya. Masya Allah kondom ambalayah di dinya. Urut naon eta kondom nya urut budak leutik. Kondom ambalayah bener kan sih? Ji eta tanda bukti sama kondom teh aja. Allah ya Rabbi. Tanyakeun ka polisina betul. Bapak tahu? Ya tahu bener katanya. Mungkin pelakunya salah satunya bapak. Ya dikit sih. Secara real jasa. Masya Allah. Berbagai kawasan-kawasan di tempat lapangan-lapangan terus. Bahkan di kontrakan-kontrakan. Di perumahan-perumahan. Anu encan terisi. Ternyata begitu diselidiki kondom ambalayah. Masya Allah. Gusti Allah. Nges puguh. Nunyian minuman. Lantaran aya kekerasan-kekerasan teu meunang cak polisi teh aya aturanana ulah teh atuh ku ari mah minuman anda diasupkeun ka dirigen merekan. Ya asupkeun kan seuri sia nyahonya sianya. Asupkeun ka dirigen. Tarolol jasa Masya Allah. Meureun manan kitu ga aya nu nitahan di luhurna lah meureun ulah hese-hese jaya merekan mah ditangkap ku polisi geus asupkeun ka dirigen bae ke di mana-mana aya razia bejakeun oli kitu aman. Indonesia Masya Allah karim mabok menjadi-jadi zina judi mah geus teu kudu dicaritakeun boro-boro judi anu beneran judi sangkilang main bola geus jadi judi ku ari nu reuneuh jadi judi tolong teu nu reuneuh Nureun teman-teman lalaki tahu mun lalaki sia menang apaan sa aing mun bikang aing nu menang tolol teh coba kan nureun bloon jasa. Masya Allah ieu negara neuk jadi naon kiai nyaritakeun nasehatna geus teu didengekeun terus-terusan ditegor ku Allah geus teu didengekeun fatahna alaihim abwaaba kulli syai mahmur luar biasa ngajual naon bae jadi duit hayang maksiat di hareupeun mata teu kudu hese-hese babaturan maksiat geus loba jasa. Oh dilindungi anu luar biasa fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Awas hatta idza farihu bima utu sehingga nyana ketika bubungahan ku kanikmatan nu dibikeun ku Gusti Allah awas lantaran takabur sombong akhadnahum baghtatan bakal sakaligus ku Gusti Allah ke disiksa beunang kabeh. Fa idahum mublisun ke kakarak tidinya nyana putus asa aing kaduhung amat kos kieu ieu mah paeh asana ngahareupan siksa aing tah sia aing kamari teu ngazakat kaduhung amat paeh ieu mah aing aing teu gadenge ka kiai aing mah paeh ieu mah ieu tuker ngabangun masjid mun kamari dibangunkeun ka masjid beres aing mah paeh kabeh putus asa tina naon-naon nu kunyana ditinggalkeun. Ngal bisa daya guys fa idahum mublisun. Ya Allah. Kos gitulah ieu kaayaan umat tiba heula. Kuali bangkawarah jasa. Amerika emang sumber bangkawarah sekedar ka nyaho bae. Ieu bakal disiksa ke kabehan ge. Kumaha kitu? Lantaran kamari ieu mah kakara tokoh-tokoh Islam doang. Ieu pesanan-pesanan Amerika lain lalagaan diunggal negara. Tuh di organisasi anu jahat. Amerika mesen bunuh pesanan Amerika. Bahkan ieu nu ditangkap gak pesanan Amerika lain lalagaan. Lantaran dideteksi ku Amerika saha aya nu bangun Indonesia. Boga kekuatan pesen. Ya Allah ya Rabbi Gusti inggis jasa ieu sekedar nyaho bae disarwakeun jeung ayat ieu bahayana kabehan urang ieu. Ulah dikira eta harta teh lain pesanan Amerika pesanan sarua bae. Lamun kukula dicaritakeun naon salahnya nyanya atuh janya mah eta mah sakadar usaha. Sakadar usaha transaksina di luar kenegaraan. Kemudian manehanana suap menyuap untuk melangsungkan kitu urusan usahana apa negara dirugikeun jah henteu. Kemudian loba anak buahna dan lain sebagainya. Tapi kan eta geus pesenan. Yes, ieu keur secara kituna bae. Oh, adapun hutang ka negara pan tanggung jawab fisikna ge aya. Ieu mah keur carita pesenan. Di jero eta teh geus aya kasalahan mah ngeun keur carita loba keneh nu leuwih teh eta kok teu ditangkep. Encan dipesen ku Amerika. Moal kebal deui tetep kapesen. Dipesenan. Bakal aya sabaraha cenah kiai nu dipesen. Oh, mau libere nyaho ku aing atuh kono. Aya deui ke moal kebal deui ge muncul deui. Cenah teu salah dipesen ku Amerika.
asal geus aya dina ruang lingkup praktis di politik dek ngabajukeun negara pesenan. Gus Dur emang sanu nurunkeun. Lain Megawati, lain sasata mangan sakadar kuda doang Amerika. Soeharto sanu nurunkeun Amerika. Kuari SBY dioyak-oyak ku masyarakat tetep bae nyana jadi atuh Amerika nan can nurunkeun lantaran kontribusina masih keneh akur. Ji negara urang geus lain negara Indonesia asli geus jadi negara Amerika. Nah ieu teh asing hade geus dinasehatan ku rektor, ku dekan, geus dinasehatan ieu teh ku para dosen, mahasiswa bergerak, kiai nu nyaho geus bergerak, tapi masih keneh bae. Awas palamma nasu. Namun nyana ninggalkeun kana nasihat-nasihat para mahasiswa dosen. Ninggalkeun nasihat para kiai-kiai nu nyaho ditegor tetep bae. Awas sakedeung deui moal kebal deui. Dibuka ku Gusti Allah karasa ku urang mahmurna. Awas sakedeung deui bakal akhadnahum bagtatan faidahum. Ya Allah ya Rabbi. Goyang. Deger. Ditentak. Wah jatuhna naon sakedeung doang. Gede. Wow, sarariun. Woi, kemana ya orang? Woi, kemana ya orang? Woi, awah deui. Aduh, nyetel TV deui, nyetel video deui. Ya, Gusti Allah, lain istighfar kai. Awas ya sekaligus. Kakarak disakaliguskeun ku Allah. Gunung meletus dan lain sebagainya. Fahum fa idzahum mublisun. Nauzubillah min zalik. Duh Gusti Allah mantak sing hade, jasa sing hade. Mantak riwayat Ibnu Amir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol idza ra'aytumullaha ta'ala yu'til ibad ma yasha'una ala ma'asihim fa inna dzalik istidrajun minhu lahum. Ngeri jasa di mana aranjeun ningali neuleuh kanyataan Gusti Allah mere ka hamba-hamba ka manusia-manusia maya sauna sakumaha kahayangna dibere bari netepan kana maksiat. Maksiat terus tapi dibere curcor. Maksiat terus tapi terus bae kamahmuran ditambah-tambah ku Gusti Allah. Eta teh fa inna madzalika istidrajun minhu. Eta teh istidraj di Gusti Allah. Baik secara keseluruhan ku urang kasaksian ku ari di negara urang maupun perorangan si eta teh jamabok jajudi tapi pan dibere bae padahal mah jazinah bae istidraj moal kebal deui dalekeun ku ari aya lurah jual beli 2 kali 3 kali terus bae pamajikanna ge leuwih ti 4 5 genep terus bae ya cak jara jateuna naon teu salah teu naon moal kebal ya tuh tinggal didalekeun bae kasaksian ge ku urang emang mah istidraj ti Gusti Allah. Lainnya anak nu belah kamar ieu ge contoh geus loba jasa. Contoh lurah nu ngaringkuk. Ku ari geus teu daya teu upaya, jangan buadeg jasa ku ari. Eta moal kembal. Lain lurah bae kabeh jeung imam mamumna. Jeung mamumna moal kebal mun teu gegeran istighfar sia-sia ngade ngamakmum ka dinya. Di calo-calo moal kebal dalekeun geus rarangsadan calo nu ti heula ge kuari boga teu boga sapeda kempes-kempes acan jalo bajasa. Oh kamari ieu mah mobilna nu mewah nu herang teh anu nyana. Tuh bangunan anu agreng teh anu nyana. Kuari anggeus. Lamun salah. Sing ada teh lamun salah. Aduh mantan camat anu baheulana istimewa jasa kerja di camat tanggung buadeg jasa nu teu bisa ditanya ku rakyatna. Kuari geus kolot tengah ringkuk bae imah saaya-aya kendaraan teu gablek paeh geus teu bisa teu boganan ibadah teu. Jaloba jasa camat teu kudu dicerok teu kudu diomongkeun ku kula teu kudu. Nya nyaraho mamang ge leuwih nyaho malah mah. Ja dulur mah amang pan camatna ge. Jeh teu jaloba jasa eta teh istidraj sing hade. Tah eta keur nyaritakeun batur ku ari sing hade ka diri urang. Oh aing besi di istidraj bae lamun dibere kokocoran ku Gusti Allah harta loba jasa kemudian ieu aingna teu ibadah istidraj berarti. Lamun urang na ibadah di kocoran. Nah ieu mah pangbubungah ti Gusti Allah. Nah nu mantak sing hade loba jasa berarti nu ku urang kadeuleu istidraj ti Gusti Allah teh. Mantak sing hade. Cikasan nyaritakeun wallahi ma ahadun minan nas basatallahu lahu fid dunya falam yakhaf ayakuna qad mukira lahu fiha illa kana qad naqasa amaluhu ajaza ra'yu. Teu aya hiji jelema ti manusia dijembarkeun ku Gusti Allah dunyana tapi teu sieuneun bahwa eta adalah tipuan ti Gusti Allah istidraj ti Gusti Allah
berartinya nanti kurang amal jeung kurang pemikiran moal kebal deui bakal kena siksa ti Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi sing hade jasa sing hade tinggal urang kuari nu cicing bae Kiai Ustad sok kadatangan jelema nu kararitupan Kiai mah tuh datang bae aja paranti kokosed atuh paranti kokosed deuk pilkada datang ka Kiai geus jadi atuh jauhan Kiai kokosed ngaranna tinggal kotorna bae Kiai tengetkeun ku sia Kiai lah cenah Kiai uci geus atuh aing mah lain Kiai ja calo aing mah sing ada urang babarengan ya sing ada negara nu sejen mah kajeun rusaknya asal udah Tangerang bae pan cenah rusak atuh geus rusak lain kajeun rusak ya sa yeuh pugu Tangerang pangrusakna pangrusakna teh Tangerang ieu lain lalagaan Masya Allah karim ngajabreg ambalaya tah ku hari urang mun kadatangan jelema nu kitu kumaha ja osok kadatanganan hendak inget kak dongeng Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa diwahyuan ku Gusti Allah Musa. Idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'aris sholihin. Di mana anjeun neuleuh jelema fakir datang ka anjeun sambut marhaban bi syi'aris sholihin. Sambut. Mun aya jelema fakir komo ahli ibadah sambut ku anjeun eta teh anjeun teh keur kadatangan syi'aris sholihin. Coba Kiai aya nu nyambut nu fakir. Namun aya kiai na keur ngedeng bae gitu. Waalaikum. Ka pamajikan saya teh coba. Eta mah tetangga anu miskin teh bejakeun keur istirahat. Jeung sayupon. Masya Allah. Ieu urang can bisa jadi kiai ge can bisa. Can bisa urang keur kiai. Waalaikum. Saya tak. Kita menini cenah. Ini ya bangun nama kompleng tawang menta-menta bejakeun keur sare can bisa jadi kieu teu bisa nyambut Waalaikum ka anakna coba deuleu sa aja eta mah cenah bangunna santri geus kolot apa budak rada kolot kanyohan santri sa calanana panjang sampingna ka luhur oh Cianjur ya kajian kumaha ge Cianjur ya bae kajian kumaha ge naik naon nih kadinya na bu kesangan bah tidak istirahat bae lagi ditegor si aku Gusti Allah ditegor ja urang dititana ge kuduna marhaban bi syi'aris sholihin mun aya nu kos kitu masyaallah marhaban ya ahlallah marhaban tanggep urang ceget aduh jasa hirup Gusti sebab kiai mah keur dideleukeun ku Allah kiai mah sebab dibere ilmu titip aing ilmu ka sia kiai sia menang ngadapang menang nangkup di pondok pesantren 15 tahun gunakeun ku ari keur dideleukeun mantak ulama Inggris jasa ge keur dideleukeun sia ka mana hate sia coba ketika datang mantak kiai mah macem-macem nu datang teh ti mimiti nu waras datang ka nu edana ya aya kiai mah datang nu edan maju sakali nu datang rombongan nu edan masyaallah ieu kumaha menyikapina awas keur dideleukeun ku Gusti Allah je mangkumaha eta teh utusan Allah nek dikumahakeun ieu tah eta datang ti mimiti nu susah kuduna mah marhaban sambut duh nu miskin mah datang cari gitu cai nginumna gelek oh kurang kene tambah sakanu pelayana santri geus eueuh deui cenah teh mah cai sumur sada mah asal cai bae geus habek teu kudu nu amis-amis nu kitu ieu sambut bu masyaallah geus dibere cai ge geus bunga jasa komo diajak dahar geus katarimakeun jasa ieu teh lain sakadar sakitu cak Gusti Allah neuleukeun bagus ya nyambut tambah aing na ngaingiriman teh mantap ka Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu marhaban bi syi'aris sholihin datang nu miskin teh kudu bunga datang nu fakir kudu bunga di aku pangleuwih ngakuna nu fakir jeung nu miskin mantap lamun aya kiai ngahormat ka camat salah ngahormat ka bupati salah naon sebab kiai mah keur magahan rakyat leutik
ketika nyana berdampingan bangga jeung bupati cak bapak-bapana santri je nyana dihormat aing teu balik sia cak bapana balik ulah mondok di dinya kurangna tuh aing teu dihormat datang ka dinya pugunya da dikiaikeun ge ku aya anak-anak aing mondok di dinya nyana teu ngahormat ka aing puna aing mah kesangan bae ka dieu pan leumpang naik ojek wah pada itu mah dihormat jasa aing teu ditanya-tanya acan balik ceng pindah mondokna awas ya nang sae nang Allah salah ngacak ke kiaina pugunya nama magahan ke rakyat leutik leutik beja berbah ya pasan ceng ya coba anak camat nu mondok anak camat nu mondok anak bupati nu atuh anak itu biasa bae atuh ja urang dikiaikeun so teh ku rakyat kudu leutik beja berbah teh jaberta bata beja berbah teh jaberta bata nin jaberta tama jalan mata sinjaresi ya jual mata sia nah kuari Musa wa idza ra'aital ghaniya muqbilan ilaika faqul lambun ujilat uqubatu di mana aya nu datang ka anjeun jelema sugih menghadap ka anjeun sambut ku ucapan zambun ujilat uqubatu dosa anu moal kebal deui bakal kena siksa mun aya nu sugih kos kitu Kanjeng Nabi Musa merenung ya Allah ya Rabbi apakah seluruh nu sugih kudu kitu ucapkeun nama kitu ngan haju deketan coba nu sugih Musa baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan rakyat mun aya nu sugih deketan geus di deketan kumaha ajak coba titah nangtungkeun syiarus sholihin sarua jeung pakir lamun pakir dan janjeurkeun agama ku syiarus sholihin ku pakirna lamun sugih ajak titah nanjeurkeun syiarus sholihin ku sugihna ajak deketan ku maneh geus di deketan dipentet titah meulikeun mobil ulah eta nu salah teh kos kitu aya kunaon tuh ajak coba ngabangun masjid mun daekeun teruskeun babaturanana ajak coba ngabangun pondok pesantren mun daekeun terus babaturanana Musa ajak coba ngabangun syiar agama aing majelis taklim mun daekeun terus mun jana teu daekeun ulah dibaturan tah mah atuh berarti ngan pamer doang hartana tah eta di zaman Kanjeng Nabi Musa dibere wahyu model kos kitu tah eta teh dibejakeun ka Kanjeng Nabi Muhammad tiru ku urang ku ari lamun aya datang bupati sambut ku urang zambun ujilat uqubatu wah Bapak Bupati dosa yang tidak akan lama lagi akan disiksa sial cak bupati teh tenang dulu ini mah bahasa dari Allah ini bahasa dari Allah bukan dari saya hanya menyambung lidah balik aing cak jana keke heula ih terus kudu balik masuk perwitan ih sakumaha parawan deketan ke orang bupati coba ajak Pak ya di kampung saya lagi ngebangun masjid ukurannya sekitar 40x40 nah ini sekarang lagi dibangun mau ngecor baru 40% sekarang mau ngecor kalau Bapak berkenan untuk menyumbang nah ini saya harapkan sumbangan dari Bapak mah Bupatina dari uang saya nih deketan tak Bupati kos gitu deketan tak lamun cak Bupati nanti tunggu APBD dulu jauhan tak Bupati kos gitu jauhan tak mana kenang-kenangan Bupati di Tangerang ngabangun masjid mana tinggal gitu baik mana kenang-kenangan Pak Bupati pribadi nu ngabangun masjid taklim kitu bae mun nyana bagus deketan mun nyana henteu jauhan lain cak sungut kula cak sungut Allah kula mah ngabejakeun doa lain di Tangerang mah Serang lain di Serang mah Pandeglang ieu mah sakadarnya nyaho bae jang moal ieu ngaji eta urang ngaranna eta keur carita bupati gubernur dan lain sebagainya ulah ti APBD ti dirina jasugih tah kuari pengusaha datang ke orang nyaritakeun nya batu bara punya saya batu bantar punya saya juga waduh geus paharanya sih buka batu bantar Serang meureun kadinya kabeh nu nyana kabeh wah berarti pengusaha luar biasa saya beli alat beratnya langsung dari Jepang saya turunkan ke sana kerja sama saya dengan pemerintah dan gubernur di sana wah luar biasa alhamdulillah yang ini yang di sana dikirim ke Australia yang di sana dikirim ke Amerika yang di sana dikirim tuh ke situ tuh ke mau tuh untuk ke
Itu PTU itu saya punya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambut kurang zambun. Ujilat ukubat. Dosa nu moal kebal deui disiksa. Kan kadang-kadang lain deui cek jantet dengan heuneu. Kae tenang heula. Eta mah ucapan Allah jati tah kitu ka Kangjeng Nabi Musa. Lamun nu susah, aya nu susah, aya kiai susah, aya ustad susah. Jeung kiai-kiai mah geus bae sambutna tah Musa, cak Gusti Allah marhaban bi syi'aris sholihin. Mun aya kiai nu mana bae ti mana bae geus bae sambut. Bahasana eta kos kitu tah bahasana marhaban bi syi'aris sholihin. Sono urang ngobrol hayu urang teh. Nah eta jeung ahli-ahli agama jeung nu susah karena itu. Mun nu sugih bahasana omongkeun zambun ujilat ukubat. Sia aing cenah naon geus diomong kos kitu. Mun paeh wal kebel ieu kahisaban. Dunia mahalaluha hisabun wa haramuha ikabun. Ya qabun moal kebel mun bapa paeh kahisab kanjeun ku kumaha ge. Jalain cak kula jak cek Nabi tama. Kula mangan nyaritakeun doang. Kula loba omong ieu motor bae moal teh di warna motor. Begitu di beda motor marhaban bisyari solih. Wah tolol. Datang nu sugih mah luar biasa nu susah diantepkeun. Ieu kiai Bangkawarah ieu kos. Aju kudu kumaha? Nah, kuari pengusaha degetan ku urang, degetan teh ulah hayang jang diri sorangan. Jadi diri sorangan mah geus dijamin ku Gusti Allah, dahar nginum engke ge aya bae nu mawan cucurut bakal nanti. Ulah sieun beurit marawan ka dinya, ucing marawan ka dinya. Ye, atuh tah mah geus pokona kitu bae geus di Gusti Allah. Allah Maha Kawasa, jelema nganang karak bae. Dah, cak Gusti Allah nu mere, atuh maung pun mangmawakeun ka dinya roti. Dijejelanna ge ku mau. Masya Allah, ulah sieun-sieun. Atuh komo urang loba jelema. Beureunanan mau ngarupa anak urang. Ku anak urang padahal mah maung eta. Kan emang maung nya sok ngakolan bapak. Sok menta maksa eta maung ngaran. Teh kos kitu deketan ajak Musa cek Gusti Allah yuk ngenteng menang ngomong teu kudu ngomong ajak ke masjid ajak ke majelis taklim ajak ke pondok pesantren mun nya haju ngomong layak ya dibangun siap kula ngabangun deketan tan nu sugih sebab eta nu sugih ge termasuk kana syi'aris sholihin tinggal kuari mah bergerakna di syi'aris sholihin apa henteu nu susah mah bergerak teh ngun kasusahanana bae nya mah geus boga tanda syi'aris sholihin tapi iya ya nu sugih ti mimiti pejabat pemborong pengusaha dan lain sebagainya nyana aya eueuh arah ka dinya satungtung aya baturan satungtung eueuh cuengkeun bae mah tak naon sih tah eta kos kitu teu bisa tak kiai teh hooh lumayanan aya di samsuan eta asal geus kos kitu bae ditegor ku Allah hei sia mah lain titah kitu titah nyukseskeun agama lain haju hayang barang batur tanta mah sugi-sugi batur kunaon sia haju hayang engke lamun sia hayang ketika nyana teu meres sia bendu atuh kunaon ngabenduan dia eta menu nyana tah eta kos kitu nasihat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis salam masyaallah awas nalika urang engke ku Gusti Allah ditegor terakhir keur bubungahan beunang kabeh bakalna faizahum mub lisun fakuti ada birul kaum maka dicabut akhirna kaum dipotongkeun dipenggaskeun alladzina zalamu eta jelema nu zalim kabeh tungtungna dibeakeun kabeh eta mah engke bakalna dibeakeun kabeh lamun tangkal kayu ngan sakadar pang-pangna doang diragajian ditutuhan sirungan deui tangkal kayu kuari tak tangkalna kadang sirungan deui sanajan jadi lambat kuari dihandap tetap aya kene nu sirungan deui tapi ieu mah geus dicabut jeung akar-akarna fakuti ada birul qaumil ladzina dicabut langsung ku Gusti Allah jeung akar-akarna mun nisbat ditangkal kayu geus moal sirungan deui kitu kene jelema zalim cabut ku Gusti Allah moal sirungan deui Abu Jahal cabut Firaun cabut Namrud cabut dicabut bae ku Gusti Allah aya teh melalui rakyat engke aya nu melalui Gusti Allah langsung siksa ku Gusti Allah cabut ku Gusti Allah tah ieu pencabutan kitu teh kadeleuna mah melalui tangan masyarakat hakikat ti Gusti Allah mun geus teu bisa ku kitu langsung ku Gusti Allah tsunamikeun deui gempakeun deui cabut ku Gusti Allah contoh nu bara heulang geus
tinggal kuari orang keur berhadapan jeung Amerika. Amerika mah poha aja saya teh jeung urang. Urang kuari teh keur lain lalagaan teh menghadapi Amerika teh. Indonesia mah geus bertekuk lutut. Tapi di luar negeri anti Amerika geus nampak luar biasa. Sanajan ditincakan Irak, tetap rakyatnya anti Amerika. Tidak akan diserahkan negara secuil pun terhadap Amerika. Termasuk Libya, sanajan geus diacak-acak ku Amerika. Cek rakyat Libya anti Amerika. Tidak akan kuserahkan secuil pun negara Libya terhadap Amerika. Nemendak dibom deui kedutaan Amerika na kurang Libya. Acak-acakan kuan. Aya pembuatan film Kangjeng Nabi Muhammad baheula mah Fajar Isa Demisi baheula mah kuari aya pembuatan film ieu Kangjeng Nabina nampak. Begitu nampak ternyata pelecehan, dibom kedutaan Amerika di Libya. Satu suara Irak, Iran, wabeh. Ieu mah lamun diteruskeun kuari pemberitaanana bisa perang dunia, perang agama, ieu mah lain lalagaan kuari. Di Indonesia kuari geus 1-2 geus mengetahui ngan henteu dipublikeun bae lamun ieu dipublikeun hudang ujianana. Kiai-kiai ujianana mah titah santrina kiai na mangke bae. Ya Allah ya Rabbi. Dunia geus hudang ieu. Lain lalagaan ieu mah lamun geus pelecehan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu hudang, saha nu teu marudah, pangheulana marudah nu kamari ieu perang jeung Belanda. Aki-aki umur 90 tahun geus kieu bae nya nama. Aing mah teu perang ge tereh bae ieu jagna teh. Ye, ulah disangka lamun geus pelecehan ka Kangjeng Nabi urang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika kuali dilecekeun mun teu hudang. Nu mabok ke ujianan hudang sial merentah Amerika. Amerikana lurah paltogeun habak. Dia eta kepanjangan tangan Amerika. Ieu mah lain lalagaan ieu mah. Geus dibom, kuari geus diarahkeun deui pembomanana ke kedutaan Amerika nu aya di salah satu negara. Mal dicaritakeun ku kula. Kuari geus acak-acakan. Nu paehna opat anu rumah sakitna Ambalaya, kedutaan Amerika di Libya dibom make roket. Emang kumaha gitu. Tah ieu kuari keur ka Indonesia, keur ngome janggot SBY. Tenang ye. Aduh ampun ini Masya Allah Karim. Nah ya ayat ya numantak rahimallahu abdan tadabbaru hadhil ayat. Allah merewelas asih ka jelema anu mikir jeung ingat-ingat kana ieu ayat. Lantaran lamun kurang ditadabur dipikir urang bakal mengarah kana tobat loba maca istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun urang boga anak bejaan sing hadeceng gitu lantaran ieu keur fatahna alaihim abwaaba kulli syai' besi ka dituna akhadnahum bagtatan sing hadeceng. Adapun urusan Allah ngan urang aya geus tobat matuh ngeunaheun bae. Sing hade kata tangga urang anu judi teh sing hade ja ieu mah geus teu bisa temempan ku sungut kiai geus temempan ku Gusti Allah ieu mah geus tinggal nyiksa we cak Gusti Allah sia ku utusan aing ulama-ulama temempan ku aingna bae geus temempan cak nya mah naon dek lupat ka mana sia ku aing digempakeun deui sia akhadnahum bagtatan naudzubillah min mantak geus bae lah batur mah teu ngadarengkeun urang bae nu ngadenge lobakeun urang istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Salurkeun fasilitas nu aya di urang pake syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu dibere ilmu tanjirkeun melalui ilmu, nu dibere tanaga tanjirkeun melalui tanaga, nu dibere wawasan tanjirkeun agama melalui wawasan, nu dibere wilayah tanjirkeun agama melalui wilayah, anu dibere harta tanjirkeun agama melalui harta. Eta fasilitas pamere Allah jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu mangeranan alam kabeh. Hartina puji ka Gusti teh lantaran ditulunganna para rasul dirusakna para kafirin ku Gusti Allah setelah teu daya teu upaya. Salila urang berdaya, urang kudu ngalaksanakeun daya jeung kekuatan urang. Kerahkeun daya jeung kekuatan urang untuk melawan musuh-musuh Allah. Ketika urang teu berdaya tetapi orang teh geus terjepit jasa doa ka Gusti Allah. Allah Maha Uninga ke Allah anu nurunkeun adab langsung sakaligus. Kitu bae geus hese-hese. Kuari di Jakarta atuh pemilihan gubernur teh geus mulai kafir. Coba eta teh kumaha?
sagoreng-goreng na ay muslim pan rada deres pasa bagus-bagus kafir pan musuh walan tardo angkal yahudu walan nasor hatta tattabi'a millatahum ngaran kafir mah musuh bae sajahat-jahat na nu muslim lantaran eta mah maksiat ngaranna ta eta pan geus mulai diduet-duetkeun ku sekarang itu eta kakara hiji encan ka negara ka daerah-daerah nu saja geus jeung calon-calon lagi nu bararagus deui ieu mah tinggal fatahna alaihim ababa kulli syai kadituna akhadnahum bag na'udzubillah min zalik geus teu daya teu upaya engke bakal aya bantuan Allah subhanahu wa ta'ala deuleu dina alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashabul fil geus teu daya teu upaya nu ngajagaan Baitullah serahkeun kudu ngajagaan aja nu Gusti abdi mangan sakadar ngurusan abdi bae jeung ngurusan onta abdi atuh ai Baitullah mah nu Gusti mangga teges-teges tak kawasa teh ya turun pan burung ababil kitu bae urang mah tah ieu selalu kitu jeung kitu ngan teu meunang kitu bae memehna tetep kudu berupaya urang ngelawan sekuat tenaga ketika nyana aksi nyeun seserang-serangan atawa nyana aya aksi pelecehan-pelecehan seperti film dan lain sebagainya ya otomatis nu mentak urang kuari encan kukumaha di luar negeri manggeus pohara memehna tetep urang ngadoakeun ka ahli-ahli Allah saagama urang nu aya di luar negeri baik di Libya di Irak di Iran kitu di Saudi Arabia Yaman dan lain sebagainya Timur Tengah saagama atawa di urang kabehan seagama urang ngadoa mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala diberi istiqomahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap agama Allah tetap jaya agama Allah tetap luhur melalui ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin can kaburu bae Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sahbi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanatabi'al hawa Allahumma ihdina siratal mustaqim Allahumma ihdina siratal mustaqim Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah